Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna orang arek unboxing, kamari meuli online ya orang, yang syuting film barudak. Sombong amat. Cik, mana barangna dia? Hup. Nah, ieu teh shotgun mic. Ya jang pemula mah lumayan lah, makan mahal-mahal. Ciknya orang unboxing. Jeng jeng jeng. Let the world hear your voice. Ting naon arti nama baik. Baca. Tah, ieu teh eusina teh ieu micna ieu merek Tupperware tah. Ketinggalinnya di dia orang menang spons peredam terus iya stand ya yang tripod nomornya kita iya spons cek oke hasil lama orang ajaran yang baru daknya iya kabel jackna iya teh 3 meteran iya teh nu kieu tong di play gak kewah iya teh konektor jang karena HP jadi ieu kan cekna gede yo solokeun tinggal karena HP kan nah ieu kan dia tah ini jadi ya cadangan ya jang naon sih teh stand jang karena tripod terus ya panduan mengerti Inggris tulisannya lah guys saya dia anu kedua bumpol nah teh bumpol teh orangnya coba dia barang nah dia teh bumpol cenah nganting kumaha ya bumpolnya coba hargana encan iya teh kisaran 200 ribuan murah lah jang pemula mah nya ngaran teu rebek tinggal make speaker ieu mah speaker HP langsung mah mic HP maksudna kayak orang ngajaran lah ini teh bumpol bahasa ieu mah suluh mencerai teteh. gantar tilu meter ayo tilu meter masih kan ya tuh tilu meter iya ngepas di ujung ke ujung ya gitu bumpol yang panti nunamik nah ya standar harga 270-an ayo dulu ya halus mahal tuh enggak sekiranya cukup lah yang dia mah. A few moments later. Nah enak aya lighting sih ngaranna ngejang pemula jadi orang arek ngarakit lah gitu ngarah simple murah simple babari kayak tuh jadi slow yo siapa kali yo tah iya tina lampu emergency LED supaya ngarah murah praktis ribet lah kurang kayak nge-pro mah nge-subscriber na loba geus jadi duit itu orang meuli nu alus iya orang meuli 2
LED anu 10 watan. Tah, iya LED 10 watt. Iya lampu emergensi. Kos kieu lampu namanya juga lampu imah biasa. Cuman dia bisa dicolokkan karena yuk non power bank, jadi simple gitu mun syuting di luar di mana teh gampang. Nah, kalau misalkan telan di situ tuh, dari kayak itu tuh. Nah, eta kan tuh make lighting ya. Jadi mau pakai lighting mesti ya. Nah, katanya ini ngomong nggak tuh? Mantap. Dengerin lah. Nah, geus kemudian aya nama unboxingnya sakieu pemula jang pemula ya make orang hasil lama orang tinggal ke ulah mun video jeung barudak ya. Bari urang ajaran kieu tah nih. Ya bumpolna pasangkeun tadi ya pas kieu kan. Geus. Tong poho di subscribe channelna tah ieu tah CLC channel. Nah, di dia bakal karya-karya produk Cileunca. Pokoknya subscribe, lonceng, like, and share.